Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Aldi Sadul Ibad. Abdi Irwan. Wilujeng sonten pamirsa warta anu sumping deui marengan anjeun kalayan warta nu paling up to date sareng terpercaya. Beja munggaran urang kali ieu nyaeta rupa-rupa kaendaan kuliner seblak. Bukituna Abdi bakal ngajak anjeun ngarasaakeun sabaraha nikmat kuliner di wewengkon caket dieu. Penasaran kan kana rasana? Yuk urang sarengan nyobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui jeung Abdi Lilis Marlina sareng Abdi Hilda Fatima. Di dieu abdi di wewengkon Cicinde nu cenah loba dahareun nikmat jeung inuman nikmat ke remaja kawas urang. Tas simkuring gaduh referensi kanggo anjeun anu buri kosong tapi dompet ipis. Sareng hoyong tuangan anu unik, ngeunah tapi murah. Janten tong hariwang sebab di tempat ieu tuangan anu ngeunah sareng murah pisan. Penasaran? Hayu urang ngaluntik salajengna. Kunaon bisa disebut seblak teh mae? Kan kieu nya teh mae kan pertama kali jualan teh anu nyarios kunaon sih cenah seblak teh mae nah gitu kan. Emang kunaon biar orang-orang tahu bahwa yang jualan teh mae enggak perlu kenalan lagi gitu. Terus nah teh mae milih icalan seblak. Kan tadinya teh mae sering jual damal PT. Nah, berhubung teh mae kan dari keturunan bisa masak, alhamdulillah dikasih bonus bisa masak sama Allah gitu. Orang-orang kan dikasih bonus cantik, kalau teh mae dikasih bonus bisa masak. Nah, punyalah inisiatif ingin jualan seblak aja gitu kan dari tahun 2019. Sabaraha modal awal ngadamel seblak teh mae usahana? Pertama teh mae mau modal 250.000. Sabaraha kauntungan sapoena nu teh mae meunangkeun ti usaha ieu? Dari pertama di zaman 250.000 teh mae dapat untung 150.000 sampainya ayeuna alhamdulillah tiasa ngagaji karyawan 3 orang bahkan nyampe 4 orang kalau Sabtu Minggu. Alhamdulillah lah omsetnya lebih dari cukup. Sekian berita yang bisa saya sampaikan bersama saya Aldi Sadul Ibad. Saya Irwan. Pamit untuk diri. Salam sejahtera dan sampai jumpa.